Aya hiji biruang coklat nu awakna lintuh. Manehna sok kataji lamun ngadenge manuk ricit di sarada nyanyi galumbira. Biruang hayangan bisa nyanyi jeung heheotan tapi manehna teu mampuhan. Dina hiji poe manehna kalangsu di kebon deket pilemburan. Manehna hookeun nempo budak angon anu keur niup suling. Sorana halimpu naker. Biruang balik deui ka leuweung tuluy nyaritakeun pangalamanana ka si Peucang. Hiji poe si Peucang ulin, manehna nepi kana dapuran Awi. Kusabab capek, manehna ngaso di tempat eta. Keur kitu, kadenge rereketan sora Awi anu lumayan halimpu sanajan teu halimpu kawas sora suling. Ngadenge kitu, bijil sifat jailna. Manehna boga maksud ngaheureuyaan babaturanana nyaeta si Biruang. Si Peucang lulumpatan neangan Biruang. Akhirna si Biruang kapanggih keur mandi di hiji talaga. Cang, hayu urang ngeueum hawa kacida panasna. Hei Biruang, Cek Peucang, apaan anjeun resep musik hayu milu ka kuring. Urang tuduhkeun konser musik alami anu halimpu pisan. Wah, nu bener Cang. Hayu urang indit. Tika anggangan, Biruang ningali Peucang bangun keur niup suling tina Awi. Cang, tibatan kuring akur nempokeun, ajarkeun kuring main suling. Cek Biruang, bari ngadeukeutan Peucang. Hei bae, sok elankeun letah anjeun tampilkeun kana sela-sela suling Awi anu panjang ieu. Cek Peucang. Peucang gura giru ngaheot ngageroan angin. Dalila ti harita, angin niup ngahiliwir cukup keur ngendek-ngendek pangkal Awi. Awi ngareket nyepet tungtung letah Biruang. Biruang ngajerit nyerieun. Untung manehna gancang metot letahna. Si Biruang sadar yen dirina geus dibobodo ku si Peucang. Tapi manehna teu ambek sabab reketna sora Awi teh memang kadengena halimpu. Si Biruang nepi ka sare tibra ngadengekeun sora Awi rereketan anu kadenge halimpu pisan.